Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Dongsun TV sadayana. Hatur nuhun tiasa manco dina channel ieu sareng pawargi anu satia manco nya, mudah-mudahan dipaparinan kesehatan, digambelkeun merik rezekina sareng dilindungi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa sim kuring baris ngadongeng ya. Aya hiji carios anu judulna Nyorangan. Nyorangan ieu karyana Taura. Anu parantos dimuat dina majalah Mangle nomor 2830 dina edisi Puriding Puringkak. Ayo urang teras we kana cariosna anu judulna Nyorangan. Siapkeun leuteuna, siapkeun cikopina, wilujeng leleson, wilujeng ngadangukeun Nyorangan. Hudang-hudang teh geus aya di parkiran imah. Siga sasari Mang Ujang, supir sok tara ngahudangkeun mun kuring kasarean dina mobil. Mindeng digelendeng tapi jawabanna teh anger. Hawatos ngawagel bade ngagugahkeun teh. Poe ieu jadwal ngajar teh padet pisan, ti isuk-isuk nepi ka sore. Jaba aya pancen tambahan ti pupuhu jurusan pikeun ngaping latihan teater mahasiswa nu rek pentas dina festival drama sa Jawa Barat saminggu deui. Mulang ka imah jadi rada elat. Teu karasa waktu teh geus nincak jam 8 peuting. Imah mah geus caraang sok sanajan eueuh sasaha oge. Ngahaja lampuna sok dihurungkeun beurang peuting. Jadi lamun balik ka peutingan siga kieu teh teu keueung ari teu paroek mah. Babakuna mah mun mimiti asup katambah deui imah teh mindeng ditinggalkeun. Assalamualaikum. Cekeng teh sabada muka kunci. Awak asa lalungse jeung lulungu keneh. Hayang saburu-buruna ngagoler dina kasur. Nuluykeun sare nu kapotong. Keun bae loba soal mahasiswa pariksakeun oge. Bisa dikasubuhkeun mariksa mah. Keur minggu hareup ieu. Waalaikumsalam. Ti jero aya nu nembalan. Kuring tuluy ka kamar. Tas tuluy ditunda handapeun meja gawe. Kitu oge soal-soal pariksakeun ditumpukeun gigireun komputer. Gap kana anduk maksud teh rek tuluy bebersih jeung salat Isya. Sup ka WC pitunduheun ngadadak leungit ari geus nyagap cai mah. Karek sadar kana kajadian nu cikeneh kaalaman. Saha nu nembalan kuring? Apan sidik di imah teh kuring sorangan? Bulu saawak-awak ngadadak ting sariak. Sidik kadenge bentes aya sora nu nimbalan uluk salam. Sada sora awewe asana mah. Ras pikiran inget kana kajadian-kajadian nu kaalaman di imah. Boh nu kaalaman ku sorangan, boh nu kaalaman ku dulur-dulur kuring. Bulu punduk beukit ting puringkak. Sabada emak ngantunkeun cicing di imah teh nyorangan. Ari bapa tilitik oge kuring geus yatim. Lanceuk-lanceuk mah imahna geus marisah. Osok ketang dibaturan ku alo-alo sakapeung, tapi mimindengna mah nyanyorangan bae. Ari pamajikan kuring can dipercaya pikeun laki rabi. Lain can dipercaya ketang, tapi can diniatan. Nanaon oge ari geus diniatan mah pasti kasampeur, komo mun bari jeung keyeng mah. Imah teh lega jaba aya 2 lantai. Imah salega kieu dicicingan ku sorangan. Beuki tambah asa legana teh. Di pipir imah aya tanah lumayan lega. Kukuring dipake miara hayam adu jeung pepelakan obat. Hayam waas kuraengna kongkorongok mun subuh-subuh. Ari pepelakan obat sok butuh sakalian flu atawa keur miara kasehatan awak. Ari pelak sorangan mah puguh steril jeung bebas pestisidana. Alo kuring si Amel kungsi hari was-was. Nah mang tos aya di kamar. Apa nembe teh nuju maraban hayam sanes?
pokna semu nu heran. Har, ti tadi oge mamang mah di dieu teu ka mamana. Ieu nuju nyieun soal kanggo UTS barudak. Cekeng teh da barang datang ti kampus oge langsung nungkulan komputer. Ari tadi saha atuh? Da samang, acukna oge sami eta. Alo semu nu bingung. Tuluy diuk ngahuleng. Meureun Mang Ujang eta mah da biasa sok ningali hayam di pipir, cekeng teh. Lain eta wae cenah mindeng manggihan nu keur nguyek di WC. Disangkana kuring keur mandi, tapi barang ka kamar, kuring mah keur jongjon ning hareupan komputer. Ari nu panganyarna alo teh manggihan nu keur masak di dapur. Rek ditanya teh teu wawuh cenah. Tungtungleungna tuluy ka rohangan luhur ka kamar kuring rek nanyakeun. Ari pas diteang deui ka dapur sidik eueuh sasaha. Lain alo wae tatangga kungsi manggihan oge. Peuting-peuting teu kahaja nyerangkeun ka belah buruan imah kuring ti loteng. Aya jelema ongkog-ongkogan siga nu neangan jalan asup keur nguyek palebah jandela. Nada eta mah cenah jol-jol ngabecir lumpat ti paparetot teuing ningali naon. Harita kuring keur aya kagiatan seminar di Bali. Balik-balik menang info eta. Pas muguhkeun kana jandela, bener wae aya tapak racak nu rek nyokel ngan henteu nepi ka muka mah. Naon nu kaalaman ku kuring mah beda jeung alo. Ari alo mah ningali jirimna, kuring mah leuwih ngarasa kana sora jeung aembeuan. Aya aturan keur sare sok tuluy kahudangkeun ku seungit kekembangan. Mun geus kitu sok tuluy nyileuk. Sora nu pulang anting di tengah imah, nu mandi di WC, nu keketrok kana panto kamar mah geus teu kaitung teuing sabaraha kali. Malah kadang-kadang mah sok kadenge sora nu ngaji tengah peuting di jero imah teh. Ari sora-sora nu sok mawa keung mah nyaeta nu ditujukeun langsung ka kuring, seperti nu kentrokan panto kamar, nu nyalukan ngaran ti luar kamar, atawa sok karasa aya nu ngageuing-geuingkeun, utamana mun kuring sok kasarean dina meja komputer. Kungsi kajadian sabada mereskeun tugas mariksa skripsi nu dikirim pailna ku mahasiswa. Kuring ngagelehe dina kasur, kareret jam geus leuwih ti angka 12. Sedengkeun isuk jam 7 teh kudu geus aya di kampus, rek nguji mahasiswa sidang. Harita inget can salat Isya, tapi tuluy we beureum dina angkeuhan teh sare sakerjep ieu. Keur lelenggutan antara sadar jeung teu sadar, kuring tuluy ngorejat da sidik kadenge aya nu ngadehem dina juru kamar. Teu papanjangan deui tuluy ngagoloyong ka WC nyokot wudu. Geus kitu mah parat nepi ka subuh eueuh deui nu duham dehem. Ngan oroka ya jadi teu betah di kamar. Komo lamun ningali ka balebah juru kamar mah palaur pas direre teh aya nu ngajanteng tuluy ngadeheman deui. Kuring oge lain teu niat tetanya dina angkeuhan teh keun we salila teu ngaganggu kana fisik jeung teu nembungan piek kasieun mah moal rek openan. Urang masing-masing we da kuring oge percaya jeung ngaimanan kana hal-hal goib, keun da beda alam, beda kahirupan jeung beda kepentingan ieu. Sakali mangsa mah teu kahaja nanyakeun ka ustad nu aya di kampung Cikelet Garut. Harita kuring keur ngaping mahasiswa KKN di eta kampung. Aya mahasiswa nu curhat perkara jurig jeung jin ka eta ustad. Tuluy obrolan teh nyambung ka kuring. Sae naon-naon nu tos dipidamel ku ai dosen tos leres. Upami sieun tang tos lepat, da aya nu leuwih wajib dipikasieun. Sieun ku dosa urang, sieun ku lampu lampah goreng, sieun ku ibadah-ibadah nu urang nu teu sampurna. Ari dilawan atanapi cenah diusir, tang tos lepat oge. Cobi kumaha rasana aya dosen nuju betah-betah di bumi nyalira, tiba-tiba aya nu ngusir, panginten karosna teh matak tegenah. Kumaha deui lamun dumukna teh langkung payun maranehna batan urang, rek kumaha? Tapi upami ngabahayakeun mah tang tos tiasa ditarekahan. Ceuk eta ustad ti Cikelet di lembur mah ustad teh sok ngarangkep jadi pananyaan.
Samemehna padahal geus rek sapok-pokkeun kuring hayang nyaho carana sangkan ngusir eta jin nu nyicingan. Najan teu ngaganggu secara fisik oge, angger we secara mental mah mangaruhan, pang-pangna mah pikiran nu sok ngagedekeun ngabayangkeun nu teu pararuguh. Ari kasieun nya wajar ngancik dina diri manusia, dan nu teu gaduh kasieun mah tangtos lain manusia kasebatna. Ngan upami masih sieun ku sabangsa ning jin, urang kudu introspeksi diri, introspeksi keimanan jeung ketakwaan. Yakinkeun yen aya anjeunna nu salawasna ngaping ngajaring manusia nu aya dina jalan bener. Waktu ditanyakeun perkara asal muasalna, Ustad teu bisa mere kacendekan nu pasti. Bisa geus aya ti dituna eta tempat memang pamatuhanana. Bisa oge datang ku sorangan. Ari nu datang ngageugeuh ka imah, biasana ka imah-imah kosong atanapi nu mindeng dikosongkeun. Kuring sorangan ingat yen imah teh mindeng kosong. Kuring mimindengna mah sare di luar daloba tugas di kampus. Sare di imah saperluna we, atawa ngan ukur dipake aktivitas sare, sesana mah aktivitas kuring lolobana di kampus. Tapi aya oge sababaraha jalma nu ngahaja ngundang jin sangkan nyicingan imah, boh jin Islam atawa jin kafir. Loba motifna nu ngundang teh. Aya nu motif jahat pikeun nyingsieunan nu lain, aya oge nu motifna hade, tapi aji dosen teu kedah riwang. Tempat bener jeung hade nya didatanganana oge kuno hade jeung bener. Tempat goreng nya didatanganna oge kuno goreng deui. Ti harita mah geus teu boga niat rek miceun jin nu aya di imah teh. Teu hayang nyaho deui jin Islam atawa kafirna, keun wae. Salila teu ngaganggu jeung ngabahayakeun mah, itung-itung purah tunggu imah da mindeng ditinggalkeun. Cak kitu pamirsa. Ieu carios teh rengse nya anu judulna nyorangan karya Taura. Nya eta bumina teh kosong, nu nyicingana mung anjeunna pas di kampus teh ngucapkeun salam tapi kalah aya nu ngabaleun. Sareng sok aya kejadian-kejadian aneh di eta bumi teh. Nah, kitu panginten pamirsa. Hatur nuhun anu parantos manco, parantos nyarengan sim kuring dina channel Dongsun TV. Bangga ka pamirsa anu gaduh cariosan ataupun dongeng-dongeng pengalaman. Biasa kitunkeun wae ka sim kuring. Engke ku sim kuring di cantumkeun kanggo alamat dina deskripsinya. Nuhun pamirsa sadayana, mugi tiasa kahibur, hapuntenna bila aya kakirangan sareng kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.